Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapang dangu deui sareng simkuring mang oleh dina dongeng Sunda anu tangtosna geunah mernah oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring bade ngadongengkeun deui dongeng Sunda anu anyar, dongeng anu janten judul Jaka Suhanta episode kahiji. Mugi aya dongeng janten panghibur kana kalbu oge pang beberapa kana mana. Yah pamirsa supados teu lami-lami teuing ngantosan adzan maghrib hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucung ngeunaan carita Jaka Suhanta episode kahiji ieu teh. Yu mangga di hiji lemburan anu pika betaheun. Nah pasti rek teu pika betaheun kumaha imahna teh masih keneh pajauh encan pageget. Rata-rata di tiap imah boga kebon anu lalega di parelakan palawija teh hareupna teh aya di pipirna dijieun kandang hayam, aya oge anu ngukut kana embe tangtona nyieun ka ngarang embe oge. Salieun ti eta sawah di eta lembur masih keneh sablag-ablag ditungtung katungtung maksana teh tungtung nampo ti kulon nepkeun kawetan eta sawah kawas anu eueuh tungtungna. Sawahna ge masih keneh hejo can waktuna dipanen. Sakapeung mah sok kadenge sora anjing nu muru bagong. Nusok kadang bagong eta teh asup kana kabon tatanen warga di pelemburan. Kasebutkeun eta lembur teh ngaranna lembur Cimorongko. Rata-rata saromea wargana teh. Tapi sanajan kitu oge pasti aya anu cacatna. Kabuktosan di hiji waktu mah di hiji tempat di eta lembur Cimorongko eta di hiji gang anu rada sempit anu jarang balawiri jelema di eta lembur ngaliwat ka eta gang katempo aya hiji budak rumaja keneh sakitar umurna aya kana 16 tahun keur diriung ku opat jalma. Katempo eta budak teh kawas anu kasieeunan kusabab eta opat jalma anu masih keneh sababadan jeung manehna teh. Katempo tina beungeutna ge barangasan jeung ngomongna ge karalasar. Horok sia mun rek lewat ka ieu kudu assalamualaikum heula atuh. Mana duitna mana. Orang mana sih teh? Cek eta jelema salah sahiji ti opat urang eta ngamimitan ngomong ka eta budak remaja anu sorangan. Abi orang lemur ieu. Ti Cimorongko keneh. Kumaha kitu? Pura-pura apanya? Deng. Ngali ya. Goblok. Si Leng pasti boga duit. Jeng, dekeun. Mana duitna eta? Saku sia. Tong sok pura-pura kitu tah. Katampo tina leungeun katu nutupan pesak dina baju. Sok dia. Cok eta salah seji tinu opat jalma eta ngomong kawas gitu. Minta duit ka eta jelema anu sorangan. Ya mak ya di piwarang ko mak ya kangge ngagaleuh lisa ka warung ulah cek eta nu sorangan ngomong kuas gitu ngomong mung kusabab eta duit lain duit nu manehna.
Terbalik ya mah. Kumaha orang siksa bae kitunya atau kumaha ya teh euy. Teu salah saya jitin opat eta anu katampuanna teh keur mabok. Gampang atuh nyiksa mah. Nah ieu we lamun teu daekeun merekeun duitna urang siksa di dieu. Naon teh. Kumaha Dul rek cek eta nu salah sejutin opat jalma eta ngomong nanyakeun ka babaturanna. Mana duitna bro dekan sia tonton sekala sia ngaliwat ka dieu mah kudu mayar atuh. Dekan cek eta nu katempo kawas gegedungna tinu opat jelema anu keur katempo keur rada-rada maralabok da barau naga tina bibirna teh. Wala ya mah kanggo ieu mesa disa tadi kan sorabi kitu. Goblok cebrot eta mah di teh eta nu saurang teh beuteungna 2 kali kudu kawas katampo kawas gegedugna. Gebut eta nu sorangan ngagedebut main teh nangkarak ababengkang bari nyekelan beuteungna nu karasa nyerieun pisan cigana teh. Sia tes sorangan sia banianan sia mun teu deui mun teu diberekeun eta duit kukuring di podaran di dieu oge sia. Yo dalo sia uing teh obatan goblok cek na eta gegedugna ngomong kuas kitu. Nyata cek eta budak anu sorangan bari tuluy mun hudang main teh bari merekeun duit anu tina pesak bajuna diberekeun ka anu katempo kawas gegedungna tinu opat jalma eta anu malak ka eta anu sorangan. Tah kene atuh sia teh goblok. Anjing ya mah ku aing anjing jebrot. Karena eta atus dipasikeun ka atas nah. Kurang ajar atuh da sia teh. Coba mun tadi sia teh goblok anjing. Jebrot. Cekuk. Deg jebrot. Eta mah nu sorangan pada nenggeulan nepikeun ka teu walakaya eta nu sorangan teh. Bari dua leungeunna dipake nutupan beungeutna bisi geuneuk maksudna teh nutupan beungeutna teh. Tapi sanajan ditutupan beungeutna nu beunang teh irungna keluar getih kusabab ditenggel tadi ku opat urang eta. Aya baju jeung calana mah tangtu lamokot ku taneuh da ngagolepak deui manehna teh nangkarak ngababangkang tuh disiksaan keopatan da eta nu sorangan teh teu bisa kana bela diri da tuh mun bisa mah meureun geus diladenan ku manehna. Geus cukup geus teruskeun ayo leos lah menang ya duitna lumayan ya. Capek saja mali suuk jeung mali cai deh ya mah ka tukang jamu. Ayo cek eta nu jadi gegedungna ajak ka anak buahna supaya indit ninggalkeun kusabab geus laksana geus meunang duitna. Sanggeus anu opat
jalma baragajolan anu geus laku lampa jahat ka manehna katampo kumaha geus eueuh tungtungna eta anu sorangan teh anu tadi narek meuli lisah antukna manehna nangtung deui bari ngeprukeun bajuna kituna teh bari memayang kodan rada gempor kusabab sukuna beunang ka TJ oge karasa nyanyautan nyari kata sukuna teh bari jeung kituna ge mainna teh nyusutan getih nu keluar tina irungna kusabab beunang katenggel pisan beungeutna ku salah sahiji tinu opatan eta bajuna tangtu kotor jero bajuna nyaeta beuteungna ge saruba nyeri beunang kata rajang ku opatan eta antukna manehna teh tuluy balik deui daek teh daek da kumaha atuh ai eueuh duitna mah manehna teh tuluy ngaleos ninggalkeun eta patempatan bari kituna teh ngagarentes nah teh coba tadi teh orang teh coba tadi teh nurutkeun cek si emak ulah ngelewat ka dieu moal kieu meureun aduh ya Allah kieu teuing nasib abdi teh aduh alah cek eta nu sorangan manehna teh bari leumpang rada ngesod atuh da awak nyeri baju karotor lageduk kutana irung getihan bau kacak-kacakan kusabab salian di tenggelan oge mainna dijenggut tadi teh kuno opatan eta teh salila leumpang nguru balik deui ka imahna mun pasalingsing jeung warga lembur manehna teh bisa ngabohong kusabab emang katempo pisan baju calana jeung beungeutna teh nyirikeun yen aya nu geus laku lampa jahat ka diri manehna aya nu balawiri nu nanya ka manehna mah ngan saukur ngadedehkeun henteu sugan aya niat rek nguruskeun masalah anu tumiba ka diri eta nu saurang teh diuruskeun ka aparat desa tekung sila eta pamuda teh nepi ka imahna deui imahna ge teu hade dikarunyaeun lah pantona geus nyanging eta ge ditutupna ku triplek urut meunang nimu cigana teh anu miceun di tempat runtah katampo indungna teh aya karena golodog bari sukuna teh rada diucang-ucang anggekeun bari kerung kitu nage ka eta pamuda nah bet jadi kitu mana Lisa hei Jaka cek eta awewe anu disebut emakna indungna eta pamuda nanya kasih Jaka teu aya mak tadi aya nu malak aduh benang kabegal tadi mak coba tadi teh menurutkeun cariosan emak meureun teu kieu kadon ngaliwat ke gang anu saur emak eta anu sempit nu jarang diliwatan mak ampura mak nah isia teh belagug kan kumaha teh geus dibejaan ulah lewat dinya mending itu tuh kaditu rada jauh oge hidup kumaha tuh mat ieu teh jang dahar ngagoreng asin jang dahar hidup oge jang dari hidup oge ieu teh kumaha tuh tungtung nama jadi we dibeuleum deui ieu teh asin pada teh aduh
sujang cek eta anu jadi indungna bari tuluy nangtung ninggalkeun budakna nu masih keneh nangtung hareupeun buruana. Indungna tuluy ngaleos ka pawon bari ngomong, kieu mah nyambung ke episode kedua. Pemirsa jagoan tengah heula ngeunaan Jaka Suhanta episode kahiji ieu. Mugia enjing orang tepang dangu deui dina dongeng anu sami tangtosna dongeng anu genah merenah oge tumanina. Hapunten pisan bilih simkuring nyaresna teu lancar, maklum simkuring masih kena amatiran sanes pro tuh masih da kumaha atulah nya bakat ya teh lah karesep hobi ngadongeng teh. Yuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga